dong. Naon menekna jago di rumah kuring. Oh, emang ya mau apa? Gini ngomong nama lain. Jakarta, orang Jakarta meureun. Emang iya? Orang Bojaka mah. Ayo, orang bisa kama. Mak. Kayak orang kota ngomong Bu. Saha orang kota? Nya mah. Di mana? Di ditu mah. Ayo orang kali itu. Yuk. Saha teh atuh ujang teh? Gue orang Jakarta. Orang Jakarta. Iya. Geninganan tebi. Gening aya di dieu. Lagi main. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo naon sih? Bang itu hapuntenna. Gening aya Pak Ustad. Manaon panggil naon ruang riung dia. Aya naon? Ciro, Manawi. Nya eta kieu Pak Ustad ieu teh. Si Neng teh ieu teh putra abdi teh nuju ngundur. Teu puguh-puguh, aya nu ngaganggu. Cenah ieu cenah ti urang ti kota cenah itu nu kararasep ieu teh da teu kenal ca iroh oge ieu teh. Duka namu ka saha ieu teh gitu. Mangga mudah-mudahan tah dipasihan piwejang we ku Pak Ustad gitu. Kelas sabaraha tuh ya teh? Kelas 10, kelas 10. Aku meureun masih kana sakola teh. Sakola. Ning aya nanti sakola menuju libur maksudnya. Hari dia mah aku nangis umur dan sok karunin di kebon. Nah, ulah sakawanya ngeureuyang dan meureun eta teh kepada apanya? Kenging kan. Ya, Alhamdulillah, eta teh kasebutna masih keneh akhlak Nabi anu teu meunang gitu kan. Kudu dijaga. Kudu dijaga.